Tuan Hasan kami teh ka indung anjeun teh mere la ilaha illallah teh 3 ya. Ku kami rek dicabut deui, rek dicokot deui tiluanana. Lajeng ngodok pesak anjeunna teh. Begitu ngodok pesak eta amplop weuteuh teu acan dibuka. Urang mah geus beak cenah. Ajengan kabeh ulama kan sebeak kan duitna ge amplop ongkos amplop sagala ayeuna mah dibalangkeun dipayuneun pamenteuna Tuan Hasan. Kop tah kuring mah ka dieu teh teu make duit teh anjeun. Ngan ku kuring rek dicokot deui la ilaha illallah anu 3 nu geus dihadiahkeun ka indung anjeun. Ku kecurig cenah Tuan Hasan. Tobat ka Allah Ta'ala dipayuneun eta ulama nyuhunkeun hapunten. Panyate teu kitu harga la ilaha illallah. Tuh, aya nu bisa ngabuktikeun mah. Kitu. Ya. Aya urang mah teu bisa ngabuktikeun. Ya. Ngan urang kudu percaya, urang kudu iman. Ya ilmu Allah teh moal aya bandinganana. Ya amal soleh teh moal aya bandinganana. Ya salat puasa zakat munggah haji teh moal aya bandinganana dibandingkeun jeung alam semesta. Ya eta Quran teh ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh moal aya bandinganana. Ya wirid sholawat teh moal aya bandinganana. Wirid subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, wirid la haula wala quwata illa billahil azim sabangsana kalimat thayyibah moal aya bandinganana dibandingkeun bumi jeung saeusina, langit jeung sapinuhna, aras kursi sapinuhna, lauh mahfud jeung kalamna, surga jeung nerakana masih kene berat kene eta. Maka urang sadayana kudu bungah kalawan kabungah anu sabener-benerna bungah anu dawam teu aya eureuna. Urang sadayana kudu syukur kalawan syukur nu sabener-benerna syukur anu dawam terus aya eureuna. Lisan urang kudu mineng muji ka Allah, ngalem ka Allah lantaran sugrining kasayan Allah anu tohaga anu pohara nu teu aya bandinganana, anu teu dipaparinkeun ku Allah kasahabae makhlukna angin ka bangsa jalma bangsa jin anu terpilih teh. Ta urang kudu sadar bahwa urang teh termasuk bagian ti ciptaan Allah anu terpilih. Ucapkeun alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Sing karasa ku ati urang cerecep kabungah cerecep ka atoh ku dipaparin ku Allah Ta'ala agama Islam ya. Pan aya cerecep geuningan nikmat tehnya tong loba-loba teuing di mana urang nyawer bunga henteu, di mana disawer. Terus di mana urang menang duit ngan ukur 2000 perak padahal mah.
Ungah teu karasa cerecepna dina hati karasa tah gitu. Cerecepna nikmat agama Islam nuku Allah dianugerahkeun ka diri urang anu eta teh totonen yen urang teh terpilih teh tah sing karasa cerecepna teh sing karasa anu mana ieu anugerah agama Islam teh mun dibandingkeun alam dunya jeung saeusina anu jadi rebutan umumna jelema, maka alam dunya ieu teh moal bisa dibandingkeun kana hebatna anugerah agama. Sakeprul apapun moal bisa dibandingkan. Mun ditambah ku langit 7 lapis langit dianugerahkeun ka urang, tambahan deui dikaurangkeun aras jeung kursina ya. Tambahan deui dikaurangkeun alam semesta mun dibandingkeun jeung anugerah agama Islam ti Allah ka urang masih kene hebat kene anugerah agama Islam nuku Allah dianugerahkeun ka urang tibatan alam semesta. Eta we dina keterangan dina hadits geuningan lamun la ilaha illallah we cenah nya la ilaha illallah kan sakitu. Dituna dina hiji timbangan tuluy bumi jeung langit dituna dina timbangan hiji deui berat keneh la ilaha illallah ngagejlig we kana la ilaha illallah. La ilaha illallah sabari hiji Allah ya Masya Allah Allah ari ku jelema anu bisa ngabuktikeun mah beratna la ilaha illallah kakarak percaya. Urang ngadongeng ya pun bapak pangersana mama ajengan Ahmad Toha rahmatullah alaih mantenanana nampi hikayat ti ulama nu ngalamanana nyaeta salah sawios guruna pun bapak mama ajengan Muhammad Fakih Cigonewah. Ari mama Fakih Cigonewah teh putrana Eyang Perbu Cigonewah ya ti dieu rundayanti Eyang Pamijahan Eyang Perbu Cigonewah teh ramakna teh nyaeta Eyang Ta'zimuddin. Eyang Ta'zimuddin teh putra Eyang Agung Zainal Arif Mahmud nu sok dijarahan Mahmud teh nu dijarahan teh Eyang Mahmud teh nu sohor teh dua, hiji aya Eyang Dalem Haji Abdul Manap Mahmud eta mah beh ditu kuruna, dua Eyang Agung Mahmud beh dieu kuruna eta mah. Taya Eyang Agung Zainal Arif Mahmud radhiyallahu anhu putra Eyang Asmaddin. Eyang Asmaddin putra Eyang Samadin. Eyang Samadin putra Eyang Dalem Bojong. Anu garwana Eyang Dalem Bojong teh Eyang Dalem Sumili tadi dinya tadi pada Kembang. Naon eta teh? Daerah naon eta teh pada Kembang teh? Singaparna. Ya. Eyang Dalem Bojong teh putra Eyang Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, yang Abdul Muhyi Pamijahan kaluhurna ka Wali Songo nyaeta ka Raden Faku Ainal Yakin Sunan Giri radhiyallahu anhu majmain. Mama Fakih ieu ya putra Eyang Perbu teh tos jadi ulama ngaos deui Mama Fakih teh tos jadi ulama rutinan ka Mama Eyang Rende Eyang Ahmad Zakaria Rende
sareng Mama Gentur eta Mama Kurutubi sareng Mama Sanusi Cantayan Sukabumi ya Gunung Puyuh sareng Mbah Mansur Pleret nyobat eta teh sayuswa deh ya geseh sekudak sekedik. Mama Fakih masantrena teh di Mesir, masantrena teh di Mesir lajeng weh ka Mekah teh di Mekah mulih weh di ka Cigonewa. Mama Eyang Rende ngalem Mama Fakih waktu ditaros ku Mbah Mansur. Sur Mbah Mansur muridna di Purwakarta di Pleret. Mama ari di Cigonewa saha anu tiasa ngaos. Surna teh Mad Fakih. Muhammad Fakih. Eta mah aku jeung ngaranna. Ya. Ngaranna Fakih, Fakih teh anu ngarti dina agama. Kudu jeung ngaranna. Saha nu bisa gelut sorna teh. Si Ocek cenah sorna teh. Mama Ocek Cigonewa. Ieu Mama Fakih kantos ngadongengkeun ka pun Bapak. Saur Mama Fakih Mang Oha nyebatna Mang Oha ka pun Bapak. Mang Oha ingsun baheula waktu di Mesir. Ingsun teh kungsi kaonang ku Tuan Hasan. Tuan Hasan teh jelema anu kacida beungharna. Kapal lautna ge wah terus puluhan. Duit teh uang emas teh disingkupan. Saur Mama Fakih. Ngunung-ngunung disingkupan saudara teh duit. Ari Tuan Hasan boga indung, maot indungna teh. Nya ngondang para ulama di berbagai negara. Nah, nya kami kaonang saur Mama Fakih waktu keur di Mesir kene. Kami kaonang. Ya. Begitu ulama ngariung terus Tuan Hasan sasauran. Jadi pangna di haturanan linggih teh hayang dipang nahlilankeun pun biang. Gitu, hayang dipang nahlilankeun ku para ulama-ulama besar. Oh, di amplopan kabehanana oge. Amplop lagi mun ayeuna namanya tuh. Wah, gitu. Puluhan juta amplopna oge di ongkosan di tiap negara eta teh. Ulama-ulama besar unggul. Nah, tidinya beres sasauran lajeng we ajengan-ajengan teh ulama teh patunjuk-tunjuk saha anu mingpin tahlil gitu. Ada ulama wungkul atuh ya. Tidinya aya ulama di Madinah tosepuh saudara teh. Nya sadayana akhirna nunjuk ka mantenanana supados mingpi tahlil. Eta Mama Fakih ngadongengkeun ka pun Bapak. Aripanya teh tahlil teh dek ciga tahlil umum we geuningan para kabehana ge tahlil mah umum biasa ila ruhi heula aya kulhu aya palak binas tulu la ilaha illallah bareng kitu sanes tahlilan mah gitu. Ieu mah sanes tahlilan teh kieu curna teh ngadeg we anjeunna teh ai geus ngadeg teh lajeng sasaurana teh kieu kulo ucapkeun ku aranjeun kabeh la ilaha illallah. Remu geus sareng ngucap la ilaha illallah 3 kali isana teh kitu. Geus ucapan la ilaha illallah teh teu make doa, teu make nanaon. Geus we. Geus kitu teh. Heuh pandi urang mah beureuh teu pararuguh geus kitu nya.
teu make Al-Fatihah juga ada kumaha teu nya. Ya, teu make Allahumma itu, Allahumma ieu. Itu ulama besar di Madinah. Beres taruang, geus beres taruang maruli. Bulan kemudian aya surat onangan deui. Hadir deui sararea. Barang hadir sararea ngariung sararea. Ai panyata rek naon. Kan ari pek teh Tuan Hasan pidato nyaritakeun kecewa. Kecewa boga inung gitu kan, pupus ngahajang ngulem para ulama-ulama di ongkosan mun ayeuna mah beak mang miliar-miliar di berbagai negara. Ari celeketek ngan ukur maca la ilaha illallah sabaraha kali? 3 kali. Cek urang ieu tapi kecewaeun ieu mah. Cek urang oge nya, tapi kecewaeun atuh ngahajang ngonang ulama sadunya gara mah enggak. Dan saking beunghar. Ari para ulama harita nu teu acan hadir teh ulama ti Madinah wungkul nu sepuh teh nu mingpin teh. Ai saur para ulama teh, Tuan, ari abdi sadayana mah da makmum. Harita anu ngimaman tahlilan teh nyaeta ulama anu ti Madinah nanging teu acan sumping. Ulah ngalapatkeun ka abdi sadaya. Ya, abdi mah da makmum sadayana gitu kan. Kumargi anjeunna mingpina kitu nya kitu we. Nah, ayeuna teu kantos salami jebul we sumping. Ieu ulama sepuh teh anu ti Madinah teh. Barang sumping Mama Fakih mun ngadongengkeun ya dek kumaha waleranana anjeunna ya. Sararea teh bisa ngajawab sararea. Pogo sararea mah makmuman we sararea mah nya. Ari lajeng teh saur ulama sepuh eta aya naon Tuan Hasan ngonang kami teh. Pok deui seperti nu tadi kekecewaan teh. Tos kitu lajeng weh ieu ulama sepuh teh ngadeg anjeunna nada dawuh ka Tuan Hasan. Saur ulama sepuh dah cing menta kertas sacuwir saurna teh kitu sareng pulpena jeung pasihan kertas cuwir. Tuan Hasan, kami teh ngahadiahkeun la ilaha illallah ka indung anjeun teh 3. Ayeuna kami rek nulis la ilaha illallah hiji dina kertas sacuwir, cenah kertas sacuwir. Lajeng diserat ku anjeunna teh la ilaha illallah tas kitu. Lajeng weh ku anjeunna piwarang ditimbang ku timbangan. Ya. Gagaduhan Tuan Hasan. Saur anjeunna Tuan Hasan ieu pangnimangkeun tuh ku harta anjeun. Ku harta anjeun pieu kertas sacuwir. Ya. Gitu. Lajeng weh atuh timbangan teh timbangan biasa, kiloan biasa. Gitu kan? Di kiloan biasa mah ukur-ukur paling 5 kilo gitu, gejli deui. Tuna kertas gejli gitu. Aya diangkat ku jelema. Hampang ari ditunda dina kiloan ngegejlik gitu. Lajeng teh kiloan anjeun anu leuwih gede. Lajeng kiloan anu bangsa 100 kiloannya aya ditunda teh gejlik deui weh. Tuluy nepi ka kiloan anu tonan. Anu paragi dina kapal ieu barang, kapal muat barang, kan? Anu tonan eta mah kiloan anu ge. Simpen da didinya barang simpen di dia gejlik deui wae. Heuh aya dicokot cenah enteng aya dituna nah eta jeung kiloan anu puluhan ton. Nu puluhan ton kitu nah dituna kertas gejlik langsung. Lajeng dadawuhan dadawuh anjeunna ka Tuan Hasan, Tuan Hasan sakabeh kapal anjeun tunda dina timbangan sabelah deui. Sakabeh harta banda anjeun tunda dina timbangan sabelah deui, kan? Ieu la ilaha illallah hiji
bakal leuwih berat tibatan sakabeh harta bana anjeun. Lajeng we anjeunna teh nguningkeun kami ngadangu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diuningakeun hadis anu tadi ya, maksudna kitu bahwa la ilaha illallah mun ditimbang jeung bumi ya 7 lapis langit 7 lapis berat keneh la ilaha illallah. Tah Tuan Hasan kami teh ka indung anjeun teh mere la ilaha illallah teh 3 ya. Tah ku kami rek dicabut deui, rek dicokot deui tiluanana. Lajeng ngodok pesak anjeunna teh. Begitu ngodok pesak eta amplop weuteuh teu acan dibuka. Urang mah geus beak cenah. Ajengan kabeh ulama kan sebeak kan duitna ge amplop ongkos amplop sagala anjeunna mah dibalangkeun dipayuneun pamenteunna Tuan Hasan. Kop tah kuring mah ka dieu teh teu make duit teh anjeun. Ngan ku kuring rek dicokot deui la ilaha illallah anu 3 nu geus dihadiahkeun ka indung ajeun. Ku kecurik cenah Tuan Hasan. Tobat ka Allah Ta'ala dipayuneun eta ulama nyuhunkeun hapunten. Panyate teu kitu harga la ilaha illallah. Tuh, air nu bisa ngabuktikeun mah. Gitu. Ya. Ai urang mah teu bisa ngabuktikeun. Ya. Ngan urang kudu percaya, urang kudu iman. Ya ilmu Allah teh moal aya bandinganana. Ya amal soleh teh moal aya bandinganana. Ya salat puasa zakat munggah haji teh moal aya bandinganana dibandingkeun jeung alam semesta. Ya eta Quran teh ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh moal aya bandinganana. Ya wirid sholawat teh moal aya bandinganana. Wirid subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, wirid la haula wala quwata illa billahil azim sabangsana kalimat thayyibah moal aya bandinganana dibandingkeun bumi jeung saeusina langit jeung sapinuhna aras kursi sapinuhna lauh mahfuz jeung kalamna surga jeung nerakana masih kene berat kene eta.